Batu ieu teh ulah dikamamanakeun. Kekuatan Banten teh aya dina batu. Lain batu boga kekuatan tingali Kangjeng Nabi Musa boga tongkat, tingali Kangjeng Nabi Sulaiman boga cincin, jeung nabi-nabi nu lainna. Ieu ge batu jang kekuatan Banten. Sing hade ieu ngaranna Watu Gigilang. Teuneun di Banten. Selama batu ieu aya Banten jaya. Ketika batu ieu teu aya, Banten bakal runtuh. Saha bae nu endek siap jadi Sultan Banten ketika batu eta encan aya deui di Banten, moal dianggap ku jelema saha bae. Titip Syekh Syarif Hidayatullah seperti eta. Masya Allah, dibawa batu 4 meter persegi, cuman dijingjing doang ku Syekh Maulana Hasanuddin. Dijingjing dibawa ke Banten, maka ayalah Paseban Banten anu tihangna 4. Ditendeunlah batu di dinya, etalah Syekh Maulana Hasanuddin nu selalu diuk di dinya. Selama batu eta aya, perang jeung saha bae bakal menang. Saat ieu batu nu pernah dibawa di ka Banten aya salah sahiji incu Banten anu nakal, maka batu tersebut teh moal dibejakeun ngaran anu mawa batu tersebut, kemudian didagorkeun kana sirahna semplek. Jadi batu Watu Gigilang eta semplek juruna saeutik urut ngahajar salah satu incu Syekh Maulana Hasanuddin. Aya dipindah-pindah kuari eueuh di Banten. Urang tinggal nungguan batu eta, sebab kejayaan Banten tetap terletak tandana di batu eta. Lamun encan aya saha bae nu endek muncul jadi sultan, jadi raja, moal bisa. Sebab nu bakal jadi raja di Banten mah tetep Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sing lareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para
tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kakersana Abah Haji Din, Abah Haji Odam, oge Abah Haji anu dipengkereun simkuring, Abah sahagara Abah Haji Sawitra ta Sawitri anu ngajantenkeun wasilah sumpingna simkuring ka dieu, kumna para kiai, para ustad, para kasepuhan, ahli-ahli pasir angin anu kacida pisan nun kusim kuring dimulyakeun, aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna anu alhamdulillah dina saah ayeuna eksis, polisi, ABRI selalu hadir dina riungan-riungan, boh ngariung maulidan, termasuk di judi. Alhamdulillah hadir baik. Mantak di akhirat lagi polisi saparok ka sorga, saparok ka neraka. Alhamdulillahirabbil. Terakhir kapanitia penyelenggara PHBI, alhamdulillah kuasilah kerjasama para panitia, masya Allah ieu nu hadir lain jelema kabeh meureunnya, manya di gunung loba amat jelema ieu asana campur kajian hukum lagi. Simkuring nyangka di gunung mah paling ge 100-200, ieu mah jelema ngarebu, asana ahli kubur ge hadir bae. Lamun kadeuleu di dieu eta ngareneng supaya geus jadi mayit sebenarnya mah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana khususna simkuring masya Allah bisa nyaba ka kampung Pasir Angin. Baheula mah bejana be aya lembur Pasir Angin, aya Masjid Karuhun, dikersakeun keur pemuda teu boga tak kabogo urang dieu. Dikersakeun jadi teu datang ka dieu. Meureun ondanganana lain ondangan cinta makhluk. Ternyata meureun ieu hadir ka dieu diondang ku Karuhun ahli Gunung Karang. Cinta maletik teh mah urusanana. Lah sapira cinta kawin anakan bereyak beres. Gesan, tapi cinta ka para arwah ahli-ahli Allah ialah anu bakal manjang kekuatan keyakinan urang. Lamun urang nyaritakeun gunung, masya Allah, Kangjeng Nabi Adam di sorga diturunkeun ku Gusti Allah ka India di gunung nu tertinggi di dunia, terkenal dengan nama Gunung Himalaya.
turun Kangjeng Nabi Adam di gunung. Masya Allah. Siti Hawa diturunkan di Jidah. Allah ngainstruksikan supaya Kangjeng Nabi Adam kapanggih jeung Siti Hawa. Manusia kakarak 2 harita teu nyaho jalan Kangjeng Nabi Adam. Di mana eta istriku tercinta? Teu nyaho jalan. Kakaler ka kidul ka wetan ka kulon atuh di mana aja kakarak 2an dek nanyakeun ka saha. Bingung Kangjeng Nabi Adam. Tapi Masya Allah kersaning Gusti Allah butus malaikat Jibril alaihissalam. Jibril tuduhkeun Adam tuh Jidah. Atuh malaikat Jibril mah gampang, set turun Adam yuk berangkat hibar atuh ka ditu babari. Oh jai horeng Masya Allah berangkat tidinya ke Muzdalifah. Di Muzdalifah geus ka ambe langsung ke Gunung Arafah. Wah Siti Hawa geus aya di dieu langsung Kangjeng Nabi Adam Hawa. Oh Adam. Masya Allah mangkaning harita mapan can aya baju can aya samping teka caritakeun wallahu alam. Eueuh baju eueuh cara kieu eueuh atuh ai wani mah nyebut sataranyang olos. Tidinya pertemuan langsung ke Mekah imah tangga Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di Mekah. Pangheulana negara anu dijieun imah tangga adalah Mekah. Masya Allah. Lain RRC, lain Moskow, lain Irak, lain Iran, Mekah. Kahiji. Ketika Kangjeng Nabi Nuh dakwah 1000 tahun, umatna anu iman ngan 50, 1000 tahun dakwah. Nu iman ngan 50 buang ka warahna pohara. Eueuh nu iman ka Allah, eueuh nu iman ka Kangjeng Nabi Nuh. Anyar keneh ti Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Sis, ti Kangjeng Nabi Sis ka Kangjeng Nabi Idris, kemudian Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Manusia geus nyembah ka patung. Geus nyembah ka batu. Dituduhkeun ku Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun cuma menang 50 manusia. Abah Haji Idam adi mah kuari ieu encan 1000 tahun jelema nu narurut geus ratusan. Malah dikawin deui cenah berjalan. Kula tadi panggalana ngobrol di dia ngobrol kawin. Nyandung. Maksudnya lamun endek babari teh gampang. Lain jang kula, jang ieu jang eta. Ngan urang dieuna embungeun. Kangjeng Nabi Nuh diinstruksikan ku Gusti Allah, Nuh nyieun kapal. Nyieunlah Kangjeng Nabi Nuh kapal. Masyarakat kaget, Nuh nanaonan tolol teh jelema nyieun kapal mah nya di lembur. Kapal mah kuduna ge di laut. Ieu mah di tengah-tengah nagara nyieun kapal, cai ti mana diseungseurikeun. Gancang carita da makajeun seungseurikeun ge ieu mah perintah Allah. Kangjeng Nabi Nuh dakwah ngajak lamun hayang salamat milu ka kapal simkuring, lamun embung salamat dikerem bakal. Alah cai ti mana cakaom Nuh mata ya ta. Tapi kersaning Gusti atuh emang deuk dikerem keluarlah cai. Nah gorolot keluar terus, makanya keluar daga lain ti sumur, lain ti walungan, lain ti wahangan, lain ti luhur. Tapi
tapi eta cai keluar ti paranti masak. Naon paranti masak? Ti hau. Model keluar cai ti hau. Terus golontor. Gede kakerem naraek lah ka kapal. Cuman 40 pasang. Kangjeng Nabi Nuh putrana 4. Hiji Kanan, 2 Yafis. Nu 3 mah iman, Kanan mah henteu. Yafis Ham, Sam iman, Kanan mah putra Nabi sorangan kafir. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Angkleng-angklengan kapal Kangjeng Nabi Nuh morek nyaritakeun dongeng Kangjeng Nabi Nuh deuk nyaritakeun ge singgahna kapal Kangjeng Nabi Nuh dina Al-Qur'an dicaritakeun judi di Gunung Judi. Kuari dengan terkenal Gunung Ararat Turki. Geus kayahoan kuari geus kapanggih panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh, lebar kabunyu kapal Kangjeng Nabi Nuh lantaran aya di Gunung Judi. Masya Allah geus ngabatu jadi batu di gunung. Mentak gunung boga sejarah. Panjang urang mun nyaritakeun tentang gunung. Begitu Kangjeng Nabi Musa deuk mukalama jeung Gusti Allah panggil ka Gunung Tursina. Sinai wattini wazaituni watturi sinina wa hadzal baladil. Begitu sim kuring ka Mesir harita mana ieu gunung Sinai nu aya di Quran. Ternyata horeng lain cara gunung di dieu. Sim kuring mah ngabayangkeun teh mungkin kos gunung Santri, kos gunung Karang. Masya Allah di Mesir terus ka Yordan terus ka Israel, Palestina, gunung eta teh panjang. Kulinanya pen bahasa Arab saeutik Sinai. Kulo Sinai cek kutu cek gaidna. Kabeh ieu Sinai, ieu kabeh gunung Tursina. Aing kumaha ngomongna deui atunya. Ieu gunung urut Kangjeng Nabi Musa nu mana? Begitu ditanyakeun aya. Horeng gunung Sinai teh panjang ti Mesir datang ka Yordania. Ngan aya hiji gunung urut mukalamah Kangjeng Nabi Musa alaihis ketika dipanggil ya Musa ikhla na'laik tidinyalah gunung anu bersejarah Gunung Sinai. Ketika Kangjeng Nabi urang umur 35 tahun naik mendekati umur 40 tahun satahun deui ka diangkat jadi rasul dikersakeun ku Gusti Allah. Loba teu hayang kapanggih jeung jelema, hayangna nyepi Kangjeng Nabi. Hayangna nyepi di kamar teu puas Kangjeng Nabi nyepi sehingga neangan di mana inu leuwih sepi. Akhirna Kangjeng naik ka Jabal Nur, ayalah Buha Hiro. Tahun 90 tahadus binikmah sim kuring naik ke gunung tersebut hayang ningali ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq diturunkan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Didinyalah Kangjeng bersemedi sorangan di gunung. Urang kuari wani ge lobaan ye di gunung ye. Urang Gunung Karang kabehan taruru. Ulah aya hiji-hiji acan aju Haji Pendi titah di dieu asana moal kebal ge inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah dicaplok hileud geus eueuh jasada eueuh modar emang teu sangar kitu Gunung Karang. Masya Allah lain lah lagat nah ieu gunung sehingga Kangjeng Nabi bersemedi kholwah ibadah mantap ka Gusti Allah nu ngahalangan tafakur salat Kangjeng meja encan diinstruksikeun pas umur 40 tahun di gunung etalah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam
'allamal insana ma lam ya'lam. Gegeter Kangjeng. Gegeter Kangjeng. Begitu turun Iqra. Ya Muhammad Iqra. Ma ana biqoriin. Cek Kangjeng kuring mah teu bisa maca. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqoriin, kuring teu bisa maca. Iqra. 3 kali Iqra, Iqra, Iqra. Ma ana biqoriin. Ditangkep ku malaikat Jibril. Langsung dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sakumaha tadi. Kangjeng malaikat Jibril naik deui ka langit. Kangjeng Nabi turun ke handap dengan ngegeter diberi wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di gunung turun. Masya Allah. Lamun nyaritakeun tentang pergunungan-pergunungan, begitu simkuring nyaba ka Kiai Zainuddin di Lombok, almarhum Ki Zainuddin langsung Pak tempel jeung simkuring nyaritakeun kieu. Di Lombok gunungnya tinggi-tinggi. Di Jawa banyak gunung tapi gunungnya tidak terlalu tinggi. Untuk di Indonesia gunung tertinggi adalah inilah gunungnya. Gunung tertinggi melambangkan bahwa manusianya tinggi-tinggi. Jakula japarenek jelema mah. Japarenek. Horenganan luhur ge lain luhur jelemana. Neangan nu luhur jelemana, neangan nu kasep jelemana, neangan nu gagah tanagana ambalaya, tapi horeng hatena mah teu wauheun ka Allah. Tabah jelema leutik nu kos kitu mah paeh jadi seuneun neraka. Dik danaonan neangan nu gagah, dik danaonan neangan anu kasep, dik danaonan neangan anu jekrem, aya teu wauh ka Allah mah. Mantak nu kudu diteangan teh awewe teh nu geulis, nu sugih, nu pinter, nu wau ka Allah. Perasaan tiis kana hate. Geulis aya di nyana, pinter aya di nyana, masya Allah. Turunan aya di nyana. Tarariis wau ka Allah mah. Nawaran kan ka salaki. Ya pan wau ka Allah. Kakak mumpung ora kene jaimah geus teger, mobil geus boga, perusahaan geus aya. Kak, atuh laksanakeun ayat Quran, fankihu ma tobalakum. Pan aya wau ka Allah mah tarariis kana hate. Masya Allah, Neng. Sugan teh Neng teu kitu. Gegeraan sakena atuh mumpung ngara kene, ngan lamun kakak kawin kula anterkeun ka bapak. Tah mah tolol. Teu wau ka Allah tah ngaranna, nu wau mah moal. Nu wau mah moal atuh nawaran teh ikhlas. Shod ikhlas. Ya kari. Ieu carita gunung. Tahun 1526 mulai Islam nyerang ka Banten. Cuman 1 tahun kekuatan Islam utusan Demak. Dari 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Tarurunlah Portugis, tarurunlah Denmark, tarurunlah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia, ngumpul kabeh di Banten. Nuntung nu kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten teh teu warau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panon poe. Acak-acakan Banten teh. Masya Allah karim. Tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin. Berangkat
Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin ti Cirebon ka Banten duaan can aya mobil can aya kendaraan sejen ti Cirebon berangkat ka Banten cuman 1 jam naik naon cenah kiai wallahu a'lam beja nama peureum doang aya babacaan la ilaha illallah mal dibacakeun ku si direkam engke aing mah teu bisa hiber sia bisa deui rugi aing moal kalanan ke ka Abah Haji beta bebejana teh moal ka eta mah kudu ojol jeung sapi sajam di Cirebon masyaallah kula mah naik mobil kula naik mobil aya aturan naik Avanza rada lambat naik Innova rada cepet kuari mah kebenaran naik Lexus cepet tapi naik Lexus ge asal dibarengan bae ku ieu angel pembawaanna ieu masyaallah aneh kula ge mata kadang-kadang aya dibawa kumaha teu dibawa kumaha nu ukuran ditempuna kudu 5 jam ieu mah 12 jam bawaan berabe iya be iya orang iya kuari orang kan memperingati Kangjeng Nabi mapan manusia terganteng terkasep terpinter ingat ke Kangjeng Nabi kasep Kangjeng Nabi ingat ke Kangjeng Nabi ganteng Kangjeng Nabi mah ingat ke Kangjeng Nabi pinter Kangjeng Nabi mah ingat ke Kangjeng Nabi segala-galana di Kangjeng Nabi jadi orang memperingati jelema nu ganteng jeung kasep Kangjeng barang leuleuh ka dieu iya kari atuh teu akur teh akan perasaan ngadenge Kangjeng Nabi na masyaallah leuleuh ka dieu hayang utah lamun leuleuh beungeutna tapi lamun leuleuh hatena leuwih kejam iya kari nah ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh ka dieu duaan ka Banten disebut Banten Girang begitu ningali peradaban manusia kekokohan kebiadaban anu luar biasa kerajaan dikuasai ku 3 raja hiji Raja Siwa 2 Raja Darga 3 Raja Brahma aya 4 terkecil Raja Ganesha Masya Allah buatan lain bantrak-bantrakeun munajat Syekh Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu demak dek ngutus bala tentara ulah waka moal menang cek Syekh Hidayatullah moal menang kajen kukuan ke kula munajat heula munajat Syekh Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari duaan datang ka dinya naik begitu naik ternyata aya kerajaan di Gunung Pulasari aya kerajaan lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa Raja Darga Raja Brahma Raja Ganesha anu kekuatan gaibna tanding saat eta dek merangan Raja Brawijaya dek merangan Raja Pajajaran dek merangan semua narajum kabeh ge tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara munajat Syekh Hidayatullah begitu munajat deui titah naik ke Gunung Karang naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa teh lain cara tapa budak kuari tapa make baju kerajaan di dieu make mahkota ternyata kulila-lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk teh geus arendogan di dieu apa ieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh teh ieu teh sesa
rada cager deui teh sesa ieu teh termasuk ieu rada cager deui teh rada cager nda ieu aya pohon beringin jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah ya calon neraka kene lah ya. Masya Allah didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa. Begitu disapa ditanya benta, begitu benta adu kekuatan mata, begitu adu kekuatan mata hudang make adu kekuatan batin. Ternyata teu sakedeung sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe, 5 poe, 6 poe, 7 poe kakarak tumbang eta nu tapa. Ternyata nu tapa ngaranna Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah, tidinya langsung asup Islam. Begitu baca 2 kalimat syahadat, beres baca 2 kalimat syahadat, cik Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah ngan simkuring moal ilu campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulosari jeung Banten. Simkuring mah erek indit ti dieu ngahiyang tah didinya Syekh Syarif Hidayatullah nitah cicing ka putrana nu ngaran Syekh Maulana Hasanuddin maneh tapa tah di dieu di batu ieu ngaranna Watu Gigilang. Hartina Watu Gigilang teh batu anu hareran, warna batuna semu rada kemerah-merahan, segi opat batuna dengan disebut cek urang Banten mah pancawarna. Mun hayang nyaho ieu batuna teh lain dibikeun ieu asal ka Banten dipake ieu batu ieu mah asal ka Banten teu ulah sambarangan. Batuna nu dipake tapa adalah 2 meter persegi. Syekh Maulana Hasanuddin tapa didinya sapoe 2 poe 3 poe kacaritakeun sababaraha poena ngan sakieu doang amatna Syekh Syarif Hidayatullah anjeun tapa di dieu hiji datang ka ulah aya nu di aku. Satungtung maneh aya keneh nu di aku maneh moal bisa ngalehkeun raja-raja Banten. Lamun geus teu di aku kakarak batur bakal nurut. Aya cai ulah di aku, aya angin ulah di aku, aya batu ulah di aku, aya cacaang ulah di aku. Andai kata aya reungit nempel ulah dikukubahakeun lantaran eta reungit ulah di aku. Aya nu boga cai, aya nu boga angin, aya nu boga reungit, aya nu boga orai, aya nu boga hewan-hewan kabeh nu aya di dunia ieu terutama nu ngageugeuh di Gunung Karang aya nu boga. Ketika maneh geus teu ngaku kana sagala rupa nu aya di alam dunia ieu kabeh bisa dipergunakeun jang perang. Maneh tapa teh sakitu bae teh sok cirina di mana-mana ieu batu geus bisa ngangkat berarti maneh geus lulus. Lain-lain bantrak-bantrakeun tah tapa. Dek perang teh tapa heula. Kuari mah dek demo, dahar mah lulu. Dek perang teh tapa. Syekh Maulana Hasanuddin teh masyaallah karim. Tapa ada di dieu. Teu batak simkuring ka dieu masyaallah. Datang ke sepuhan ka ditu sakali moal ah, datang ka 2 kali henteu ah, datang ka 3 kali kasurupan di ditu. Kasurupan dia ka sepuhan teh kula ge rada kaget. Ngetikeun taneuh hadena lain aing nu diketuj. Mun aing lawan ku aing. Ngan pasti aing eleh. Kakarak kada mikir can diterima ka 4 kali aya karuhun di dieu sumping. Nah iyalah
salah satu realisasi tina 5 kali ngundang ka ditu mun teu hadir moal ka dieu singkuring. Alhamdulillah dina sacenah sakieu nu hadir sok aya nyaho. Ulah sok aya nyaho pokona ente mah ngaraji bae pokona mah geus beres ngaji menang 5 10 tahun kawin geus. Geus beres. Anakan bae dihitung 12 bae anak. Nah, itulah Syekh Syarif Hidayatullah. Begitu Syekh Syarif Hidayatullah terus tapa didinya teh Masya Allah nu datang teh berata guru sampang deui nu geus asup Islam saenggeusna dipapatkeun kakarak batu bisa ngangkat. Tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah datang maneh lulus cung geura ka Banten girang bawa batu ieu teh ulah dikamamanakeun kekuatan Banten teh aya dina batu lain batu boga kekuatan tingali Kangjeng Nabi Musa boga tongkat tingali Kangjeng Nabi Sulaiman boga cincin jeung nabi-nabi nu lainna ieu ge batu jang kekuatan Banten sing hade ieu ngaranna watu gigilang teuneun di Banten selama batu ieu aya Banten jaya. Ketika batu ieu teu aya Banten bakal runtuh saha bae nu endek siap jadi sultan Banten ketika batu eta encan aya deui di Banten moal dianggap ku jelema saha bae ge. Titip Syekh Syarif Hidayatullah seperti eta. Masya Allah dibawa batu 4 meter persegi cuman dijingjing doang ku Syekh Maulana Hasanuddin dijingjing ieu mah mawa cai bae ge geus kieu bae. Geus eueuh nanaonan ieu mah. Nu mantak hampir diusir ku pamajikanna ge. Caknya nang geus teu berguna ieu hirup. La faidata wa faedah. Itu faedah hirup. Masya Allah. Dijingjing dibawa ke Banten maka ayalah paseban Banten anu tihangna opat. Ditendeunlah batu didinya. Etalah Syekh Maulana Hasanuddin selalu diuk didinya. Selama batu eta aya perang jeung sahabat bakal menang. Mulai Syekh Maulana Hasanuddin berangkat perang dikirim bala tentara ti Demak saeutik ngalawan Hindu nu aya di dieu anu dibantu ku Portugis jeung Inggris anu kekuatan militerna luar biasa. Syekh Maulana Hasanuddin Sugan Gimbir teu aya. Begitu perang 10 lipat kekuatan kafir Syekh Maulana Hasanuddin dengan tenang lantaran boga wangsit nu hese ge hiji trah kadua wangsit lah udah sokanya usahana nanyakeun wangsit segala naon kumaha lah ku batur-batur mah geus nyaho isian can kumaha sih dibawa ongkoh. Aduh, Masya Allah. Dah begitu ngayakeun perang anu bala tentara militer saeutik ti Demak hampir eleh menghadap ka Gunung Karang. Cek Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah, eueuh di aku kusim kuring cai nu Gusti, angin nu Gusti, batu nu Gusti. Saat ieu abdi teh dek negakeun kalimah Allah, dek negakeun li'ilai kalimatillah la ilaha illallah hayang ngislamkeun Banten dengan tugas di Demak jeung ti pun Bapak. Maka abdi nyuhunkeun pertolongan ti Gusti. Aya suara hayang make naon? Angin. Maka angin dikirim ti pasir angin. Serius. Sehingga ada ieu sejarah. Serius. Andai kata geus manggi sejarah eta alhamdulillah. Andai kata insan catat. Lain lalagaan. Andai kata aya di sejarah alhamdulillah. Andai kata eueuh seperti eta. Bisa dipertanggungjawabkeun walaupun kula kakarak menang habar 2 poe ti urang dieu sarua bae. Kula sok kadatangan kitu tah. Kemari Kiai PI maot
Begitu turun di mobil aya budak leutik mapang budak leutik da kasep lain cara kolot kieu kasep berangkat ke masjid aya digigireun kula jadi imam Allahu Akbar jelema ribuan terus nuturkeun makam ka makam nguburkeun nyana di dieu tah di dieu ngobrol jeung kula ngobrol naon cenah cek Nur Jaya tah rahasia tuh nyana gaya nyaho nanti ngobrol naon cenah Kiai sok aya nyaho bae ngobrol cinta ye ngobrol geus beres kula talkin eueuh kula nanya Ki Nur Jaya saya teh budak leutik ci sugan teh bawaan kiai cenah nanya deui ka adik kula ci sugan teh saha teu nu nyaho nanya deui ka hiji kiai jak kula neuleuh cenah kiai neuleuh dia bangsa nu ka kos karaya wow ieu mah ka hijab di kieu mah teh henteu nu kieu mah bangsa nu karaya mah moal mun orai neuleuh bangsa lele ngomongnya na ngobrol jeung kula eueuh ieu ge aya anu datang masyaallah ieu horeng pasir angin teh pernah dicokot diundang ku Syekh Maulana Hasanuddin ketika perang ngelehkeun Hindu anginna ti dieu ieu pasir angin teh lain lalawaran mantak ayalah jampe paranti ngadatangkeun angin henteu kudu lobaan ka Jakarta demo teu kudu eta mah endek masalah tinggal diondang bae angin pasir angin coba tuh Ahok kubruskeun habak beres hayus ya asal geus datang angin pasir angin masyaallah lain lalawar di aya liangna ngan liangna teu kadeuleu nu kadeuleu liang anak we di dieu mah liang eta teu kadeuleu liang angin eta mah tapi insyaallah urang-urang dieu paham aya nu paham nah dua kekuatan hiji cai ialah Cibanten ngaranna Cibanten teh huluna di Gunung Karang turun di Gunung Karang pecah dua nu hiji ke arah barat sekitar 35 km ke laut jadilah dermaga internasional nu hiji ka Karang Atu nah iyalah jadilah dermaga nasional dua kekuatan maka di Banten ulah coba-coba Gunung Karang pusatna adalah Gunung Karang 1 juta kali garaga orang Banten ternyaba ke Gunung Karang mual aya kekuatan Gunung Karang titisan ti baheula dongeng almarhum abah kula waktu masantren di Sekong hayangnya bakal guru gas umur 7 berangkatlah tiluan nu hiji ngaranna Wes Kurni orang Tangerang kabeh nu hiji di Samsudin berangkat di ditu nu dua sombong sebab puasa bae nu duaan mah sia Madam Yati neuk naik ke Gunung Karang teu puasa mopo sia kajen ku kumaha ge yo aing ge hijib nasor geus dikelek hijib naon deui geus dieu hijib saepi mah komo anginna ge geus ambalaya ya tuturkeun aing ke asal naik ke Gunung Karang sia tuturkeun deuleukeun aing mah naik angin cek kana begitu datang wallahu alam ka mana maropo kabeh teu kuat dua mah alah cenah dameti aing mah teu kuat cek cenah ieu aing mah moal bisa terus ka ditu geus teu kuat kumaha sih nyaritakeun teu kuat hese nyaritakeun teu kuat teh hese okos aya lalaki hayang kanu geulis teu kuat aya beungeut perang hayang kanu geulis aduh teu kuat teu nyambung tapi ulah leutik hate lalaki mah pembeli itu geulis kajenting geulis beungar iya ini ro'aya itu pasang je mujizat Gusti Allah masyaallah il qala Yusuf li abihi ya batin ngaji memang ngaji amil eta heula nah lah urang dia mah geus leuwih nyaho bae pokona urang kulon mah bangsa perpeletan mah atuh perpeletan mah ilaku mah teu ieu
Tapi almarhum Abah kula Masya Allah ketika tawadu di hadapan Gusti ya Allah ya Rabbi, abdi mah ngarasa puasa tilok dahar beki wiridan tilok, tapi abdi hayang kapatilasan Syekh Maulana Mansur di luhur, abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya rumawa wallahu alam sabaraha menit datang ka luhur. Datang ka luhur teh sorangan, ai batur aing eueuh sakieu ieu. Aing sorangan cai loba. Sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur. Nah, tadi jamaah tu mandi dan lain sebagainya. Turunna jalan mana ya sakieu? Sebab tadi beureum datang ka luhur. Tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deui, tiba-tiba dibawa deui. Datang deui ka babaturan keur ngagaloler bae kieu. Masya Allah, rahasia Gunung Karang, namun dibawa takabur bahaya. Sebab lain baheula bae kuari emang eueuh ieu anu keur tapa aya. Nu keur tapa di Gunung Karang kuari urang Jawa Timur kabeh, urang Jawa Tengah jeung Jawa Barat termasuk Banten eueuh. Nu keur tapa kuari di Gunung Karang urang Jawa Timur. Nu geus turun 5 poe ka tukang orang Jawa Timur kene. Tapa di Gunung Santri, di Gunung Karang, di Banten. Balik kita mampir ka imah. Moal dicaritakeun ka ditu nama. Ngan urang Jawa Timur kuari aya kene urang Jawa Timur. Ieu teh geus dieusian kudu tapa ti baheula datang ka kuari. Nah, panjang urang mun nyaritakeun Gunung Karang, mantak hadiahna ge teu barang sambarangan. Kula ge tadi rada ngageter tita hadiah padahal urang dieu bae. Tapi kukula di hadiahan lalauna temenang kadenge ku batur oh geus hadiah berata guru teh aya bae. Nah iyalah Banten Masya Allah cai bisa digunakan jang perang di dieu mah ulah sambarangan angin bisa digunakan jang perang nganu hese de kunci nganu hese ge teh ngadatangkeun angin kumaha. Lamun salah ngadatangkeun angin lain bisa pakai ke perang nyanana kena tsunami. Ieu pernah yang ngundang angin. Pernah ngajeledag. Pernah dibawa ke Grogol saya pikirnya. Tah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu Banten mengenai tentang Gunung Karang jeung Gunung Pulasari. Ieu batu anu aya di Banten tersebut dipindahkeun ka Surakarta. Surakarta Jaya dipindahkeun deui ka Banten. Ketika Banten ngangaranan angin di ngaranan lah angin teh ku ngaranna opat. Pangeran Kidul, Pangeran Kaler, Pangeran Kulon, Pangeran Wetan dipakelah ngarat salah satu opat incu daripada Syekh Maulana Hasanuddin. Eta teh julukan ngaran angin. Angin Kidul, angin Wetan, angin Kulon, angin Kaler. Nah, lamun endek coba-coba ngundang angin tersebut apa ti Kaler, apa ti Kidul, apa ti Kulon, aya bahasa tertentu. Aya keneh karuhun urang di dieu insyaallah. Anu lamun huru-hara gede bakal tarurun ti Gunung Karang. Mudah-mudahan karuhun urang masih keneh ningalikeun urang. Mudah-mudahan karuhun urang masih deudeuh jeung nyaa. Neuleuh ambalaya anak incuna beuh ieu geus teu puguh arah. Mana nu bener mana nu salah geus teu puguh arah. Carita partai dikemas siga bener padahal jerona ambalaya. Carita organisasi siga bener dikemasna luar biasa bagus. Ternyata jerona bok-brok. Pondok pesantren kadeleuna bagus dikemas berbagai ngaran pondok pesantren. Ternyata jerona Masya Allah selama hubud dunia moal beres. Karuhun bakal ngutuk. Gila Gunung Karang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ieu batu nu pernah dibawa di ka Banten aya salah sahiji incu Banten anu nakal, maka batu tersebut teh moal dibejakeun ngaran anu mawa batu tersebut kemudian didagorkeun kana sirahna semplek jadi batu
batu gigilang eta semplek jurukna saeutik urut ngahajar salah satu incu Syekh Maulana Hasanuddin. Aya dipindah-pindah kuari eueuh di Banten. Urang tinggal nungguan batu eta sebab kejayaan Banten tetap terletak tandana di batu eta. Lamun encan aya saha bae nu endek muncul jadi sultan